ngojek ya. Ngojek. Ngojek kemana, Mak? Main ke tempat wisata tuh kok ditutup. Tempat wisata. Tapi heuy, lumayan euy. Urang ieu teu boga kuota euy jeung meuli kuota. Mak, hayu atuh rek ngojek mah. Sok Panglima naik. Oh siapa? Kak. Ayo pangaduaan jeung Panglima mah. Ih, kitu kumaha kan mun di reptil. Manya di reptil mah, sugan teh mau kudu ngojek teh jeung si Panglima. Embung mah urang mah siga cabe-cabean mun di reptil mah. Ih, buru. Kan dibere 2 kali lipat ongkosna. Oh, 2 kali lipat cenah, Mak. Heeh, Mak, baiklah sok 2 kali lipat. Naik, hayu. Sok dulu lah, naik. Siap, Mak. Siap. Pegangan, Mak. Gaskeun atuh anak muda. Hop, anak hop. Loh, aya naon sih, Mak? Panita can nepi ka tempat wisata na, Mak. Daguan heula teh ka dieu sakedeung ya. Penting. Ieu Panglima. Hayo. Cih, atuh masuk. Urang di jagoan di dieu. Pisan si Mak, ai. Duh, hampura anak muda. Ih, Mak, dihampura pisan kurang mah, Mak. Aya naon di, Mak? Duh. Teu jadi anak muda. Emak teh kalah mencret. Keluar jeung anak incuna. Ieu tah. Ah kasih mencret si emak bijil jeung anak incuna. Atuh ieu kumaha urang, Mak? Duh, hampura anak muda. Jabalah teu pira. Ngojek saguereleng ieu ka dieu. Ayo Panglima. Hayo. Bye. Bye. Ieu tah. Nah, kumaha eta teh si Marabig teh? Naon nu dirasa eta mah Marabig? Mencret mah heug wae rek mencret jeung anak incuna ge. Nu penting ieu aduh. Duit ojek bayar. Aduh, aing apes deui nasib. Dulu tah. Mak, cager, Mak. Becager kitu kunaon anak muda? Heeh, Mak. Cager nama cager emak teh ngan eta teh asa aneh euy. Hujan hanteu. Nah, mau make jas hujan, Mak. Ya anak kuda, dibungkus seten, kami bodas, dah sok dipoyokan hideung. Ih, buki ngaco wae sia Panglima. Ameh bodas make jas hujan, ameh bodas mah mandi susu, kehet perawatan ka ditu ka salon sia teh. Lain mah make jas hujan siga nu lieur atuh. Tadi emak di sarwana. Anak muda, geuning kalah ngaledek ka aing. Kumaha urang we? Cuma urang we, rupi-rupi urang mana yang ngatur. Lain ngatur kehet yang sing saladar we atuh ieu hujan hanteu mah make jas hujan. Ih, lalieur ieu mah emak jeung Panglima teh kumaha. Dah anak muda, nangka oge dibungkus mah osok mulus. Urang ge meureun kitu, mulus. Ih, Mak. Heeh, eta mah nangka anu dibungkus mulus teh. Ai mah dibungkus mah jadi mulas meureun. Geuning kalah ngaledek. Udah Panglima.